Abdul Arifin ngajelaskeun tentang Arbi'ail akhir bo akhir min syahri Safar dina bulan Safar. Rebo akhir disebutna rebo wekasan. Wekasan iku bahasa Jawa. La Sunda mah rebo akhir. Wong Jawa iku ngucapaken wekasan. Ya pada bae ge. Lah iya, akhir iku bahasa Arab. Dipake ku urang Sunda rebo akhir. Jadi Sunda mah ke Arab-Araban. Baik, rebo akhir mah bahasa Arab sebenarnya atau bahasa Raja Pahan. Warima Raja Salman. Orang Jawa mah aslinya nama rebo wekasan dina bulan Safar. Zakara ba'dul arifin min ahli al-kashf wa tamkin annahu yanzilu fi kulli sanatin 300,000 baliyatin wa 20,000 min al-baliyat. Cik ba'dul arifin wali Ba'dul arifin anu min ahlil kasyf wa tamkin, ahli kasyaf bangsa Muhammadiyah, Persib, Wahabi moal percaya kaje urang we anu percaya cik ahli kasyaf bahwa turun di setiap tahun sekaligus 320.000 balai diturunkeunana wa kullu dzalik fil yaumil arbi'ail akhir min syahri Safar. Diturunkeunana dina poe rebo akhir bulan Safar. Nah, bulan ieu rebo isuk. Jadi sekaligus sataun teh diturunkeunana dia poe rebo. Tak kejadian gempa Lombok. Eta teh rebo itu geus dicatet, bahkan memehna ngan diturunkeunna. Nah catetanana mah meh-meh urang aya, meh dunya aya ngan diturunkeun ka langit. Pertamana tek dina rebo. Kejadian tsunami Palu. Angin beliun, banjir Lampung, Palembang dan lain sebagainya. Terakhir kapal can aya kuari kapal ge barodo neangan kapal sakitu gedena can kapanggih keneh bae disakolakeun ku disakolakeunana tuh di dapur kula buba kapal anak kula loba aja setah nu Garuda aya nu Lion aya macam-macam dan mesinan tama iya balai komo tama anu haju dititah balik ku pamajikanana eta ge balai kene diusir manang geus boga anak 5 genep diusir ku sebab teu digawe-gawe salakina hayang ti penting doang digawena teu beres atuh jak pamajikanana digawe embung tanimbung aya ngagawean hayang wah teu beres diusir eta ge balai ke loba balai masyaallah aya anu haju nyandung ka nyahoan eta ge balai tsunami unggal poe dicarekan bae ngan salakina we lain kajeun dicarekan ge asal bisa gilir we belon teh budaknya kajeun we carekan ge penting we gilir we pokona we saker aya jelema anu ngurusan hulu leutik bae. Atuh hulu gede mah teu diurusan. Oh masalah. Bermasalah nami teh jadi akhirat bermasalah. Atuh payakulu zalikal yaum ashaba ayyam sunnah. Rebo dina setiap bulan Safar teh rebon paling berat geus aya carana tapi khusus ka para arifin salat
disebut salat terbawa kasa. Di Garut Kresek zaman guru kula dengan imam berjamaah. Cilember baheula Bandung ajengan Saifuddin almarhum. Di Cililin baheula Babus Salam, terus ke Gunung Halu. Di Cililin kebelah itu terus aya ngaran lembur Gunung Halu. Jorenya Gunung Halu. Jadi eta tapi eleh ku pangodokan. Pangodokan ranking hiji tah mah. Kobet. Lembur Gunung Halu mah rada deres keneh Gunung Halu. Rada deres keneh eta mah. Pager ageng rada deres keneh teh Cihaur Beuti Tasik Balasik keleh. Tapi lamun geus pangodokan kobet ya Allah. Atuh dikodok haju dikobet tetep beres mantap atuh. Haju ka ditu na lembur delan ya Allah. Atuh bau delan. Teu beres teh nyeun lembur tah. Ganti ke orang pangodokan Citi. Delan Citi atuh delan mah delan mah. Aya teh pas kitu lembur. Ya Allah. Oh salah tah lembur ieu. Aya jelema lemburna di lembur delan teu bisa ngit. Aya jelema pinter deui jadi lemburna mah delan tapi nya seungit nya pinter. Aya jelema di lembur pondok. Atuh sabalikna tawa. Atuh nya bentek. Nya odog atuh hese. Leuy 320 balai 320.000. Masya Allah. Karim sekaligus. Lamun aya nu pernah diijazahan salat terbawa kasan 4 rakaat. Unggal rakaat bada Fatihah macana 17 inna a'tayna surat kulhu 5 muawwidzatain sabalik ulama ke tahiyat awal. Tapi teu diijazahan ulah nu pernah diijazahan bid'ah. Urang bari kumaha cenah ulah serahkeun kanu geus diijazahan nyana ngadoa khusus. Cenah di perumahan aya ulah milu. Mun ku urang diulah-ulah antepkeun bae keuna sadaekna nyana urang mah milu ulah. Gitu non ngaganggu ulah. Jitu kieu cenah teu diulah kitu mangka memang ngeunaheun di Allah ge teu diulah-ulah ka mah henteu. Duha ge nu dititah ka mah henteu komo ieu. Kami geus jaho sebenarnya. Salat diulah-ulah atuh heheotan. Lamun dahar tadi ulah-ulah demo. Salat mah boro-boro urang nu sehat kita ulah dahar atuh nu cager we nu cager. Boro-boro nu cager kitu urang kita ulah dahar nu gering we nu gering kencing manis kita ulah ngadahar sangu. Geus bae ngadaharna kentang paling jago saminggu. Nyana sorangan. Kunaon ieu ganti di sangu. Leuleus segala teh. Pan gering. Lah kajian gering ge paeh bae sadarnya da gitu. Sakitu ge boga penyakit kencing manis. Aya jelema boga darah tinggi, ngadeng ngambil sate, ulah teman darah tinggi. Tah. Ulah-ulah tiba heula terus bae gering cenah. Ngadahar bae. Aya jelema darah tinggi tita ulah ngadahar kadu, sakali ngadahar 2. Teu bisa udang deui hari teh. Teu bisa udang deui langsung pakaianna diganti, dia make putih-putih. Tak eta nu gering ge dilarang hese. Kumaha cager. Bab dahar jeung nginum mah kos kitu. Tapi bab ibadah mah teu kudu dilarang cenah kieu moal. Geus menyatakan di atas materai. Pohara tah jelema aja. Ngadieu keur carita ulah geus bidah. Lamun teu boga ijazah ulah aya di perumahan-perumahan misalnya ngayakeun ulah milu. Guys, urang mah nyerahkeun ka ahli na bae.
sebab salat urang mah teu ya kos kieu beres salat ngadoa nah mun haju salat ngadoa hafizahullahu bikarami min jamil balaya allati tanzilu fi dzalikal yaum wa lam yahum hawlahu baliyatun min tilkal balaya ila tamamis sunnah sahajalma anu salat seperti tadi 4 rakaat dijaga ku Allah dina seluruh cocoban nu tadi diturunkeun anu diturunkeun sataun moal kakenaan ku cocoba dina taun eta tepi ka akhir tahun doana ye pernah di fotokopi teh anu pernah fotokopi nu boga keneh deuleu bisa dibere ka naon ngaranna tatangga saya kaburu kula fotokopi geus husnuzon araya keneh fotokopi cek bapak-bapak di mana karanya nenden talar henteu panaje poho Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ya syadidal qawi wa ya syadidal mihal ya aziz dzallat li izzatika jami'u khalqika ikfini min jami'i khalqika ya muhassinu ya mujammilu ya mufassilu ya mun'imu ya mukrimu ya man la ilaha illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma bisayril hasan wa akhihi wa jaddihi wa abihi ikfini syarra hadzal yawm ma yanzilu fihi ya kafi fasakfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam tah doana eta nu aya keneh fotokopina di imah perbanyak bere tatangga-tatangga jang engke mulai ngadoa malam Rabu patrapkeun ba'da subuh ge ngadoa ke waktu duha urang mah salat duha bae haju ngadoa nu eta ke ba'dul arifin salat khusus nyana ngadoa aya azimahna disebut azimah salalim salamun qaulan mir rabbir rahim salamun ala ilyasin salamun ala Musa wa Harun salamun terus sampai ke 7 tulislah make segi opat qauluhul haqqu kalau Jibril bikail isafil tah tengahna ke ayat langsung tulis cara nulisna ba'da subuh ulah robah deui maca sholawat heula 3 kali assalatu wassalamu bi'ada 5 fil mina alaika wa alihi ya sayyidi ya rasul agifni sari'an bisa 3 kali terus maca sholawat anu adrikni salat adrikni beres eta terus maca bismillah 9 kali ulah napas karak tulis beres tulis terus kacaikeun sumur misalnya terus ka naon ngaran baheula mah di sadesa sumur teh hiji kadinya bae ke kabeh nyokot kuari mah masing-masing imam boga sumur geus kabak ka mana supaya kainum kapandian jeung sajaban rebo isuk anu deuk ka ladang nu deuk ka pasar ka kantor deuk ka berbagai tempat harus dituju ya kegiatan-kegiatan urang ulah waka berangkat mun memeh nginum cai salali minimal nginum heula tiap-tiap lembur kiai-kiai ustad nyararieun menta cairna di Garut mah make dupi teh lamun di urang mah tang-tang angin dijieun tina daun awi nah desian beas aju digodog jadi bentukna engke kos kupat ngan nya nama juruna 3 disebutna dupi nah bisa tawali jadi dupi teh dufi al bala jadi penolakan bala insyaallah nginum cai eta haju ngadahar dupi 5 moal nyeri beuteung insyaallah cina kiai di urang mah dupi teh mah Garut Tasik Bandung tah mah dupi mah bahasa dupi mah tah Garut Bandung Tasik Ciamis dupi ngaranna di urang mah kupat oh masalah ganti ku urang kupat
kupat kan rada gede abeh hiji ge sedang gitu bacang masalah asal bacangna digerona tendenan daging hayam abeh ulah hese gitu maksudnya cenah eueuh kieu nu kitu mah ge roti masalah roti lupatna ka uduk-uduk deui bae ieu garada dupi tebak sakadar tambahna ti para guru make dupi kupat asli nama cai salalim anu aya salamun dina Al-Qur'an dihijikeun ngan make rumus tadi nulisna ba'da subuh ulah ngomong heula nanaon mun bisa ulah robah ti pangimbaran mun sanajan robah ulah ngomong nanaon heula maca sholawat istighosah 3 maca sholawat adrik 3 maca bismillah karak tulis tah kos kitu insyaallah. Loba jelema nu teu percaya ka hal-hal gaib kos kieu moal percaya jelema nu teu dibukakeun hijab mah sebab urang mah seuleuh kadeuleu seuleuh banjir kadeuleu banjir taneuh kadeuleu taneuh urang matana mata nu ieu sebab roh nu wau ka Allah begitu diasupkeun ka awak jadi teu wau ka Allah buktina loba kafirin musyrikin munafikin urang masa kieu mah alhamdulillah aya wau jasa henteu ngan cenah ge tapi haju dikuatan make tauhid alhamdulillah ngan jadi urang mah kuari ka Allah semu wau ka dunia semu dulu wau sebab kadeuleuna beuratan keneh ka dunia eta ge sarua basi ka hijab keneh tah bagi jelema nu ka hijab moal percayaeun ka ba'dul arifin ka wali-wali Allah urang nyebutkan Tuan Syekh Abdul Qadir nya nama ngajebian urang nyebutkan Imam Syafi'i nya nama ngajebian urang nyebutkan madzhabul arba'ah aulia Allah nya nama yang seuikeun ka urang cukup Kangjeng Nabi teu dibaca kaistimewaan para sahabat anu dibukakeun hijab ku Gusti Allah nya nama real zahir syariat masalah datang nangan datang kadinya emang kumaha kitu contohna kiai jelema nu dibukakeun hijab contoh urang nu sok didongengkeun ari Isra Mi'raj ku Ki Fudoli tapi cenah pan teu inget bae atuh nyanana niatna henteu maksud dongeng beneran naon tuh lah mali bejakeun sarua si eta ge maca kutub roban padahal Tuhan Syekh teh meurepan we naon sia aduh Gusti Siti Masitoh teh dongeng panjangna dongengna panjang kasimpulanna maladeg dibunuh di kulub lantaran iman ka Allah teu iman ka Firaun nyana nyembunyikan iman di tengah-tengah manusia biadab ngaku pangeran kanyahoan ku tukang sisirna panggillah gancang caritana dipanggil sanes dipanggil diinterogasi disidang bener ngaku pangeran teh Allah kita sujud ke Firaun embung ya putusan akhir kulub boga anakna hiji sasapihan nomor ka hiji nu bisa lempang nomor ka hiji nu diayes keneh salakina panggil jelema tonton atuh jelema nonton Siti Masitoh sakeluarga dek di kulub ribuan manusia nonton kulubanisasi warna ya aing bener nyawan teh sabodo sialah aing sakola henteu jalah akhirna
nunggus digebrakeun 40 peting cai geus golotrok ya Allah ya Rabb dihadirkeun belas Siti Masyidah nu ti heula dikulub anakna nu meujeuhna nyusu keneh maksudna supaya ieu pindah iman ka Firaun mangeranana begitu dicoplokeun gitu tah haju diasupkeun ka seuneu Siti Masyidah kan manusia biasa cerik sanggeusna cerik mikiran duh anak korban dikulub lah aing memual kudu dikulub hampir Siti Masyidah masa anak aing dikulub nu kadua anakna ieu nu keur lulumpatan hajub salaki aing terakhir kudu korban kabehan pertimbangan di jero hatena ngaranna ge manusia biasa lah sana manya kudu korban kabehan lah aing secara zahir mah dek ibadah dek iman bulak-balik manya tapi ja pangeran mah Allah lain Firaun keur beujana kitu-kitu pan anakna nu keur dikulub teh hudang di kumaha coba ibu ulah mikiran pindah agama atuh kabeh kan kaget ibu hayu ka dieu hayu kaget kan ibuna Firaun ge kaget ku abeh kaget hayu geura ka dieu dikulub teu panas ternyata cai nu kadeulna panas barang kula geus ka jero ternyata tiis jeung deui di jero cai teh ternyata aya sorga ibu Masya Allah Karim ulah milu ka Raja Firaun kulub kaget ibu anu tadina pertimbangan pangeran Firaun Allah Firaun hampir maksudnya nyalametkeun anak muka dua paman salaki dirina tapi anakna ya Allah bu ulah mikiran kos kitu nyaun teh ka hate ibuna talia ummi kadieu gerak lamun teh ama ibu kita dikulub geus pasrah ka Gusti Allah teu panas ya abdi buktina hirup dikulub hirup abdi dikulub ieu haju di jero cai aya sorga Allah ibu lamun nyaho di jero cai panas cak dedeleuan ieu ternyata tiis karasana jeung aya sorga kabehan jelema hayang dikulub ka jeung kumaha ge kunaon eta dibukakeun hijab ku Gusti Allah orok sieu mah pantereh pae ge masih keneh kandel hijab atuh kandel ja kredit terus bae pan geus siaga ka dieu make motor kreditan tarolol eta kan eta diarana teh dibukakeun hijab ku Gusti Allah barang haram teh masih keneh bae demi kepentingan duniawi ya Allah ya Rabb hayang menikmati dunia urang mah ya Allah ya Rabb orok dikulub dibukakeun hijab Masya Allah sorga nu kadeuleu tiis ibu tiis ngahaneng keneh ibuna teh manya-manyaan keneh bae manyaan keneh bae ibu ulah make jeung bimbang ya ummi bahasana panjang ngadakwahan emakna kabeh ngararom naringali narongton aneh sakitu cai ngagolotrok 40 peting tapi teu panasin teh budak ngomong capetak nyaritakeun lain alam nyaritakeun alam nu itu nu urang kuaringan dongeng-dongeng doang nya nama karasa urang ku hari dongeng aya kubur aya jembatan Siratal Mustaqim aya mizan aya akhirat nya nama ngarasa dah etalah jelema nu dibukakeun hijab atuh ibuna teh tambah keyakinan ieu ibu nu tatadina raib syak didakwahan ku orok lantaran orok boga rasa pinuh keyakinan Allah langsung diangkat digujubarkeun ret cek ibuna mun nyaho masyarakat kangeunahan dikulub geus caya harayang jelema dikulub salakina anak kabeh sakeluarga kan dikulub secara mata kasat mata zahir kekerepengan nyeri padahal nyana keur nikmat aya di surga Firdaus eta didakwahan ku orok kuari
jelema ngagarong Tuan Syekh Abdul Qadir. Begitu ngagarong wabeh beunang Tuan Syekh Abdul Qadir tirek digarong jeung jelema hina susah. Boga naon si eta tuh cak garong. Lah, jelema kos kitu ieu di mana maneh? Ya anu, kadi jeung sa milu. Dah, teu bila jelema milu. Sekali dua kali tanya, ya kula tanya, minta cenah mah minta ditanya. Urang mah pan lamun digarong lumpat. Tuan saya mah minta tanya, begitu ditanya, emang boga naon dia? Hei, urang pandai gelang beureun ieu mah. Mau naon dia? Dibukakeun bajuna. Ieu ti emak kula cenah ieu di kaput aya duitan tadi di 40 dinar. Beuh, uang mas bohong dia. So ngabohong, detik-detik bohong dia. Tinggalkan aya deui nu nanya dia mau naon duit ti emak kula can sakena teh dah sia mau 40 dinar bohong tapi eta nyana laporan ka ditu ka bosna bos aya budak bos minta ditanya ajo tanya mau naon cenah mau duit 40 dinar masa budak cilehan kitu mau duit 40 dinar heran panggil ka dia panggil ku bosna sadia atuh garong kana lagi manya garong ente saha sih tama LGBT palu tama ya Allah ya Rabb nah sadia Abdi Abdul Qadir kurang mana jalan kemana dia di pesantren ke mana itu jeung sadia iya jeung rombongan gak sebodoh siapa urusan itu mah siapa naon poho bae sia dia mau naon dasar lain asli meureun nya iya tiba kula cenah ye waduh itu separit 40 dinar lah coba buka kan buka ja bener aing mah lain masalah duitna tapi dia masalah ngakuna saumur aing jadi garong can orang jelema teu melarikan diri datang ka dipeucit ku aing saumur aing jadi garong can orang aya jelema nu menta ditanya saumur jadi garong can pernah aya jelema terang-terangan kakarak dia Qadir seperti eta lah naon sia rahasiana nu mantak dia ngaku hiji amanat makula teu meunang ngabohong dua ulah aya kasieun sebab umur macenah geus diatur ku Gusti Allah ku ayana kitu kula sieun jasa ngabohong leuwih ngabohong ka Gusti Allah ka pada makhluk ka jelema ulah ngabohong ceurik Raja Garong cerik didelekeun ku anak buat komandan urang menyeng campur bahasa Tangerang menyeng mah bahasa dieu banda mah tuh ya ka Uni Sopietan lah komandan urang menyeng urang Bandung mal ngartieun menyeng tah mah khususon tah bahasa Tangerang menyeng di dari ketan buka behat bos kunaon bos masih ingser kang keneh bae tenang bos ya serahkeun ka dieu ye sapira budak lain kitu dia tolol dia ka anak buahna budak bae teu daekeun ngabohong nasihati ibuna komoh ngabohong ka Gusti Allah ai dia hirup ngabohong bae leuwih ti ngabohong dia mah nakal maksiat ka Gusti Allah geus detik ieu aing deuk tuturkeun budak ieu nya ka mana nya nama santren edik milu aing tobat bos daharan dia tah harta jejakna atuh bos tobat atuh kula ge milu tobat embung nya bos ka surga kami ka neraka ai dia dek milu mah ayo milu jeung aing milu diserah-serahkeun deui harta ka penjahat ka pedagang jeung gideg beta budak saha da si bida hebat amat nasehatna beragat milu eta kapan 12 garong jadi wali kabeh ai sia kiai jadi garong ya Allah ya Rabbi
atuh kau mau pedagang mah leuwih ti heula jadi garongna hakan-hakan dibalikeun ku Gusti Allah masya Allah kan naon ieu maksudna lamun tadi budak leutik nganasehatan ibuna nurut sebabnya na geus boga rasa lamun tadi garong dinasehatan ku Tuan Syekh Abdul Qadir nurut lantaran Tuan Syekh na geus boga rasa manusia dinasehatan ku pada manusia nu can karasa moal gideg-gideg acan paling jadi tontonan hebat tak kiai bisaan tak kiai cakep tak kiai geus we sakitu engkena ka ditu euy nonton kiai lain ngaji ka ditu lagi tuh kan sebab can boga rasa geus sakitu satungtung banehanana ngeunaheun didengekeunana henteu ka sisi kagigir didengekeun meunang 2 detik 3 detik menit selesai sebab teu boga rasa dinasehatan kudu teu boga rasa ngadu ilmiah bisa nya kos kitu mah saya nyaritakeun gitu dalil aing ge bisa saya nyaritakeun aing ge bisa kos kitu mah ngadu tapi dinasehatan kudu geus boga rasa lain dalil langsung nyulusup ke jero hate sahabat pemerintah jawara petani pedagang kiai lain dalil tapi kesejukan batin masya Allah nasehatan kurang pemajikan mal bisa dikeun ke ahli batin sekali 2 kali 3 kali nyana ngaji 4 kali ngagrokeun salakina ka kadeka asa nangeunaheun ka surga ieu teu kudu hese-hese capek caker naon bisi kakak dek minat nyandung gira nyandung ulah hayang jasa dicadung asana ka surga dareukeut jasa tah eta nasihat ahli batin beda itu kos itu nasehatan make dalil Al-Qur'an fangkihu rajin fangkihu tetep itu bisa tapi dinasehatan ku ahli batin mah tuh ka lamun geus nyandung 1 2 ka 3 mun geus 3 4 ka kasian ditahan bae kunaon gitu sekalian rajit otak kakak siang ngamimitian kita ngamimitian kain teu nyaho sia ye atuh rahasia tah mah ya Allah beda batin terus gitu nah ye ba'dul arifin dek percaya dek henteu teh mah Allah nu ngabukakeun urang makan kuari alhamdulillah percaya ka para ulama percaya ka para aulia Allah tanu mercayakeun ka para aulia Allah dangsa nang Allah meureun urang teh dek digolongkeun jeung wali dek dihijikeun jeung wali mata kurang percaya ge di wa'adnan nasib at-tasdiq wa taslim panghandapna bagian kewalian at-tasdiq wa taslim li ahli ngabenerkeun oh Tuhan Syekh mah teu dahar teu nginum ge kuat abdi mah teu kuat percaya para aulia itisah beu pohara jasa nya nama ibadahna kayakinanana abdi mah teu kuat tapi percaya aya putrana Tuhan Maulana Hasanuddin oge Maulana Yusuf Maulana Mansur harare bat boro-boro Maulana Hasanuddin jeung Maulana Yusuf Syekh Mansur ge bisa napak sancang percaya abdi teh jauh teuing ka matuh guru-guru urang nu kamari ieu ya Allah ya Rabbi percaya eta sakitu ge urang geus kasupkeun wali percaya doang kajeun teu mere ge wali bae misalna aya jelema teu mere aing mah wali bae tetep geus ulah mere lah geus ukuna penting jadi wali bae geus geus kewa ku haol tanu teu mere teh panggembula geura ge masalah masalah emang yang nyadiakeun jana ieu beneran ieu mah kula lain lalagaan geus nu kieu nyinggung lain nyinggung kasinggung doang tah mah masalah tuh geus batak ulah ngabejaan batur anu teu pernah ka dieu beusi salah engke komo boga jelema teu ngarti mah naon emang haul sa tuan Syekh dah itu percaya ini kan sieun engke ngajawab salah teu ngajawab salah ulah ieu mah urusanna kan batin urusan batin urusan batin mah hese atuh kos urang bogoh ka hiji awewe nu kapanggih ke babaturan jeung babaturan eta sa pamajikan sia ngaca sia kasep ai pamajikan sia ieu atuh ai patali batin aing mah tu batin mah batin bae nya hideung nya beke ai sia kasep
aing asana terido sebagai babaturan anak. Yehe, orangnya orang pira tapi rasane wede. Hatu siapa si aing mah aya tuh. Tawa rasa aing lain deui. Masyaallah coba aing neuleuh pamajikan sia. Barang di dulu jahe pamajikan sia kadeuleuk kuat aing mah geus bandingkeun coba ayo. Bandingkeun naonna? Akhlak. Barang didelekeun isuk-isuk kudu mentah heula kopi neng angel tage kaya teu hiji 0 sia jeung aing aing mah memeh hudang kopi geus aya je aing hudang duh can mandi-mandi acan aing mah malah aing mah memeh mandi ngopi heula je pamajikan aing geus nyadiakeun masyaallah hiji 0 sia teh sia mah kudu nitah heula make urat teh ngan teh berarti kan akhlakna luar biasa tuh beres mandi sia kebal amat mah sadangdan heula aing mah dibawakeun baju ku pamajikan peka maka di mana ya iya apa nu ieu kaosna segala sampingna wonge ora pira tapi servise beh encan ngurutan pamajikan sia nu geus daekeun ngurutan kudu daekeun makana aing mah nitah teu nitah di urutan bae ieu pamajikan aing mah ngan aju ka dieu coba ka beuteung terusan nu kebelna mah di dieu ngurutan di beuteung takkan kapital geus ya boga pamajikan hebat aing mah boga geulis dong makan hati nu geulis mah aing mah jangan ngeunaheun jeung hebat aing mah deuk ka mamana ge aing mah teu berat ku pamajikan siapa berat kan? Oh, aing mah berat. Ya ieu moal. Mantek sia moal kudu atuh sanu daekeun ka pamajikan aing. Aman aing mah. Heeh teh dikunci ge lawangna sanu daekeun. Geudaheun aing mah pamajikan teh. Watak aing mah geus boga sorga. Di dunia ge, di dunia keneh. Leh sia. Teu beda teu ngeunaheun di deuleuna doang teu ngeunaheun ge kadang-kadang aing mah ditutupan make beungeut artis nah ieu mah balikeun deui ngingetan rebo isuk urang mah kabeh percaya penuh geus carita tadi orok geus dibukakeun hijab mah seuneu teu kadeuleseun Kanjeng Nabi Ibrahim mah komo tah mah geus lamun dongeng eta atuh tah mah leuwih luhur deui tah baca nabi atuh kadeuleul aku kasat mata ngagebrah kapan dibandring dijepretkeun sak brak cek Raja Namrud ternyata awas ya seuneu cek Gusti Allah kuni badda wassalaman ala Ibrahim padahal teu kudu ngomong kitu Gusti Allah betul jangan contoh urang we datang ke jero Kanjeng Nabi Ibrahim kaget seuneu seuneu kunyana dicekal ome di ome kieu hei seuneu sia katiis seuneu tiis Masya Allah kunaon eta dibukakeun hijab urang kan ieu kuari kasihir ngaranna ku kemewahan dunia teh sihir mantak lamun haju aya kiai lepas si kakiayanana kasihir teh kiai kudu hayu bae urang ngararaji ibadah ka Gusti Allah masyaallah kasihir ku dunia batur baparanti na kasihir teh urang maih tukang ngaji tukang ibadah teh kudu geus urang ke balik nyolok beres nyolok du di imah lah selesai tuh iyalah rebo kasan rebo isuk memeh ka mamana nyieun salalim bagi aya di lembur menta mu bisa nyieun nyieun sakitu kula ngingetan nyalinya Masya Allah kari teu karasa asal geus rebo wekasan berarti kan eta rebo akhir sapar poe Kemis Jumat tanggal 1 Maulid lobakeunlah maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cenah kieu lobana sabaraha mun bisa sampai sapeting 4444 dah ambeuna kadege ku kabehan beuna eungap jada
satu lamun teu bisa sampai pas minggu 4.444 eta bae geus gawe ja mau kolot bah gawe tani jaga olahan ke pabrik jaga semua diterima sanajan sugih neangan orang Lampung simba jeung moal daek simba ge boga deuleuhan atuh naon kolot-kolot kos kitu